Untuk kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bahagia selalu ya. Dengan GR-nya takutnya di kamera itu orang. Enggak lah ya. Kalau nggak mau mah tuh. Selamat bertemu kembali dengan Cibugel. Ya. Tuh. Makan pagi ya. Jam segini makan dengan menu. Tuh. Menunya hari ini ikan cucut. Terong di balado, sambal, loncak lalap tuh ya. Enggak daging-dagingan hari ini. Daging cucut. Daging cucut. Daging cucut sama sepatu. Selamat menikmati dengan sambal terasi. Tuh, aduh mantap. Bismillah. Allahumma barik lana. Pinter. Mun aya mameli di ieu. Di bebas di mana lin saep? Saya kayaknya di freezer dia gerasok tangan. Lain tinggal daging wungkul. Asahan teu aya kan. Oh, Da Mang Sair Mang Oli kan teu resep Mang Pring kan. Nya tuh da lain cai jiga urang tina cai nyusu kieu. cai sedotan emang cai cina jetpam. Favorit nu kitu. Henteu cina jetpam tin. Oh, cuman jadi tiap tas dikuras balongna teh. Caina teh Laukna teh pae. Ai heug teh si lele teh aya 3 kilo mah Mang Oli sahijina teh heuh damiran tuh ge sieunan heug ngayeuna mah. Ku abi teh di ieu aya di keun beceng teh keun kumaha ku abi teh diurus. Jadi hanjat tina balongna teh aya dina solokan dina paranti aliran cai. Can teh itu lele naik mana mah? Itu. Kumaha teh sarua jeung ek dipiceun. Ih, entong ceng teh lauk mah ulah dipiceun da ieu mah heug ongkona mah leuleus keneh laukna gitu. Masih baru, masih baru kayaknya ini mah. Nugna gen saabreg-abreg. Dipotongan dituna di freezer kantong 10 potong 10 potong 10 potong 10 potong aya 3 bungkus ti heula mah huluna jeung buntutna ya baru ngarieu dipepes ku abi teh disimpen wae abi ka dieu cenah nanyakeun di mana mah cenah itu non teh lele aya cenah teh di freezer teh yang wae di dinya. Saparkiran meureunan ari mobil. Tuh. Satempat mobil cenah. Tuh. Eta masuk ngabujuran wae jelema na eta mah. Tuh, enak banget. Jadi kareriting bari jeung ku simut meureunan teh barolongnya ku hileud. Kamari teh kalapa ya 2 biji dikupas we. Untung gulunang-gulunung. Kayak bisa mais deui lauk asin. Kolot mah. Nu mana nu eta nya? Lain samanggar sarua. Kamari makan harajokan nih. Minum teh ge can seep minum susu wae buru-buru dah sok teu nyaman perut. Terong teh si Dede geus kalamerona nya. Atuh da geus 4 kali ngalat cenah. Kumaha? Nya asa enak posisi teh tinggal
Cing atuang video. Di mana? Oh, gesek paranen. Oh. Mang Oli atuh gesarek paranen deui nya. Mang Sair ngagempur eta mah engke wae lah nya, wang sambung. Jadi ayeuna mah utamakeun mah kaplakeun jahe, ieu kapacul, kulah we panguruskeun heula kulah. Minggu ayeuna mah. Heh? Eta teh anggeus berarti ngaranna. Lain atuh pan tadina ngagempur eta nya. Bisi riweuh ka sawah mah engke katuna. Heeh, Mang Oli. Tuh. Jadi pokoknya mah minggu ayeuna teh geus terakhir meureun kalaleuweung teh lalaki mah nya. Gitu. Jadina Ada bapaknya ayo ampring mah moal. oh, jadi encan waka panen. Oh, Mang Oli wungkul. Sugan teh sarerea. Oh, beda parena meureunnan Mang Oli mah nya. Oh. Jadi suksesan engke dituar teu kaurus, dituaran eta haur teu kaurus. Heeh, no jang kana jang eta kulah. Kun we meureunnan ke ari ieu aya rejeki bari sarehat sarerea. Engke wae geus beres deui ti sawah gitu di hanca deui. Ari ngaran di sawah mah teu rame. Bukan lolobor da. Da ari encan gede pare mah anger encan naek ka leuweung. Ayeuna mah malah ka kepala kan ini dah. Dapat Dari mohon gitu ada kang ngocor itu dibatungkeun. Paling mau dikadut. Karang mau dikalam dah. Tuh, komo aya bebebna. Kop. Kop. Alhamdulillah berarti kapake. Alhamdulillah keur mamayu meureunnan. Sayang Engke diulang deui. Ari abdi teh bisa. Oh, da kamar kalapang cenah mah meuni sape cenah. Cuci Ami. Remah reun. Kalau kan remah wo. Aya naik aya dewan cenah. Dewan. Kamari ka Ciawi kamari teh Pak Dedi teh. Bapak dewan. Ka Ciawi. Lain Dedi ieu mah dewan. Dede Wawan. Tangkal cau diboros monyet. Kamari mah nya anjing teh. Nya meureunnan tuh. Iseun cenah meureun eueuh nu bogana ya cau. Kalian mungpung jempring. Eueuh nu bogana. Boro-boro ka dieu ceu abi di si Ece di ieu mah Ngumahan karung. abi di warung. Ari cek abi teh mah ari karung anu jang gemuk mah teu kudu di kumah. Heug teh apa tujuanna teh? Oh, engke pare. Jang pare anger barolong akhirna jang gemuk pop. Jang pop. Heug teh jang gemuk oge di kumah. Mane ngaplek atuh urang ge capek ngumah karung. Ampun ari emak. Hah? Atuh aku lehkeun. Banten dia nama dia. Geus saya ganti ku jahe mun eta mah. Baelah karting mah behna wae. Sasesana wae. Di korehan jadi kuduna di si gemuk teh ditutup deui ku taneuh, meh teu dikoreh mah. Digemuk ditutup ya angel. Monyet kolot. Nah, ayeuna mah rada lenglang meureun beladinya lain beladi teh Mang Godek teh. Iya. Iya tah. Ayo tah. Eta nya rada lenglang ayeuna Anta nya. halangan tuyung unggul tah. Da mun teh aya ieu mah ka Mang Godek rek katingal. Da baheula ge talus oge katingali ti dieu teh. Baheula oge loba talusan baheula. Halangan kumaha oge kan bala mun oge.
Pugu keur dicacar meureunnan ku Mang Godek ayeuna. Saha? Kan yuyu di Wati Ci. Di Wati mah teu aya. Yang kali itu per ulang tahun. Coba dulu si Derani mah di sini. Nah, buntayangnya. Buang. Ayat bodek nama. Sama manganya. Monyet bodek. Perasaan tangkal awi rebah ka dieu nya itu. Emang solihin ge sareng Mang Jujun di ditu. Ayo kawal sampai nanti ketemu lagi siang. Waktunya ngopi ya. Yuk cag ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.